Woi, badak. Sia penting ke mana? Aya di mah, emang kurang keduk. Pantesan aing neangan sia di kolong kirai eueuh. Emang aing bayawak kira gitu tuh, ingung kirai. Emang sia mah bayawak? Wah, dan aing seru kenjeng bayawak. Emang beungeut sia mah pas bayawak jeuleuh be. Mun dikoromot kitu ih, pas bol hau. Hemja dah sia ngomong bener bae. Emang cek penting anjang. Nganjang lah aing mah. Sapira kuda laku ka awewe. Ih, laku aing mah ka awewe, aing mah pan pak boy. Coba buktikeun. Hayang naon sia buktina? Coba itu aya awewe di saung tuh, goda ke sia. Oke. Poin digoda. Aku gitu. Yo, jalekeun ku sia bayawak kirai. Poin dibuktikan yo. Oh gitu. Terpercaya aing banget sia saguludug gitu bisa deketan awewe. Teh, kenaon? Kajalanna kan naon? Kediuk. Atuh nyawa diuk nanya deui. Sorangan bae pas jomblo. Atuh kajeunna jomblo ge nu bogoh ge belum tentu bahagia. Anjay mabat. Teh, menang teh diuk di dia. Di mana? Di dia tuh deket teteh. Piraku di pelaminan. Ah, bisa bae kos beli centong oge. Manuk pit. Iya meureun urang mah teh. Ajeun dulu ya dik di dia. Diuk bae sih, mau kudu didiukkeun. Hemja dah tah budak banget sia saguludug ge jauh ka awewe malaku. Jia dah, ya ngajak lempangan ke aing. Emang saya aus ti tadi. Henteu emang si aus. Atuh aus jasa lah. Buka duit. Henteu. Bacot. Geus nah, ayo. Kemana orangnya? Pugus ya tadi saya ngajak lempangan. Gede. Bagong leuweung aya di itu jeung. Terus jeung awewe di bae lah. Parang sana meureun. Kerek dok emang ge. Alah teh, kitu mah nunya. Ke mana? Dieu. Teu jelas. Tuh kan cok aing ge, aing mah pak boy. Awe mana sih anu teu beunang ku aing? Ya heueuh sia laku horengan beungeut sia saguludug. Atau ngomong ke siapa anu bae, ngomong ke guludug. Tunggu lah ayo. Let's go. Di lembur reh amatnya. Terus cenah aing deu ngajak ulin. Manya eueuh. Geus lah. Neangan weh sugan be kapanggih di jalan. Itulah, ini balik. Kekebalan ulin sia sing jomblo aing, sing terlaku. Oh terus lah. Nadin. Ke mana? Ke mana ai? Mana yang? Di baturan lo. Ayo tuh aing deu ngabaturan mah. Ayo. Oi, Asik kau naon sih? Jia dah. pegat wis nalaing tuh. Bagong leuweung. Tuh jeung awewe di bae tuh. Karera. Yang jia dah emang teman-teman bagus leuweung. Urang ge bener. Aduh, salut aing mah beungeut na. Beungeut na kos asbes ge. Teh, terus aku makan teh nama. Heuh kenaan kene ge aing mun nya. Coba misia. Ayo tuh coba agak kadis nih. Jia dah emang. Kene ge. Naon sia? Nama saya geus tamat tadi. Kos Omas. Boy dan sia yang disuruhkeun jeung Oma sekalian baju mandra. Geus saja Allah loba omong antar aing nean ka aing. Ayo, cap jus. Ih, kan saya dicukur ganteng amat ya nama. Saru ih. Lain kos karkos artis Korea. Korea. Oh, Korea kos masih Korea. etan sok jaroget bareng joget. Panggung pamilis. Oh, naon tadi sebut artis naon tah? Artis Korea. Korea, ladies bersatu. Aisyah. Berbatang meureun teh mah. Atuh sarua jeung sia kitu. Mau nyet, saya ngomong pada baik. Persis sok joget bareng. Tuh, kekai tuh. Ih, heeh, Ayo sampereun. Ai, dia tuh di situ numpang jeung tompel dajal tuh. Mana? Itu. Ya ada wawan ya nih budak. Kakak Kakak ipar sia, kira jadi kayak di ipar aing sia. Tahun harap. Tahun harap hayang boga di ipar sia ku situ. Ih, Emang dah aku di parkos gitu. hayang Aya tompel dajalan gitu. atuh mantak tuh gitu tah. Ih, buka aing ah.
Bang Ai di tangan anak mana baik. Orang makan ngobrol di dia jeung duda telaku. Biasa beta tapi bener sih nya. Makanya tanah seru dah. Atau dulu agak laki gitu teh tadi sih mereka bina-bina. Lah gitu neng karunya nyana setelah aku gitu. Cadaran tangan kenjanda aman. Neng, kuna naik be, lu panggilnya najung topel dajal, nong turunan gitu, ish. Tah nang manggi di jalan deket tong sampah deh. Aku kurang dipulung. Tah yang iluun. Ih, brokos gitu sih, tuh izin. Heuh pugun lagi isin mama anak. Oh, dek bae neng lu panggil tompel dajal. Cicing lo bak omong. Aki-aki pengking. Gitu amat idinya. Bodoh amat. Emang naik mau ke bogoh kos kieu. Ih, embung lah. Gitu, hayang paling di biar kasih iya di rumah kos gitu mah. Tompel dajal gitu. Cuma tak kos gitu, ih. Dia ada, tah hayang aing mah. Kumaha carana bae urang neangan pelet ka mana be? Masa artis Korea eleh ku anak bagung leuweung. Emang sia tebel anak gitu ningali nyana. Main babal anak deh, lamun ayam sepak poe mun teh lah. Smack deh ku yang biasa. Karuhan yang bel anaknya jeuleup atuh. Terus urang ka mana nana? Nang neangan pelet bae benernya. Aruhan atuh teh mah kudu. Pelet lauk teh. Jombo. Ayo. Dia. Tuh si Ustad tuh. Lo minta pelet ke nyana yuk. Nah itu. Mau cepet tangguhannya bakal ka dieu nyana. Nah itu. Waalaikumsalam Tad. Assalamualaikum. Oh salah Ustad. Teu ka mana? Tah hari kaharep aja iya arek kamararana gitu iya Neangan Yang Ustad Ustad, kebeneran aya di dieu. arek naon usah ditiangan coba Tah. Eta tah. Rada isin teh ngomong lagi misal. Jadi coba geus saeuna mah geus loba panjang cita langsung ke intina bae hayang naon ti ustad siapa cerita dah? Lain enak ustad rada ganteng urangnya. geus eta mah soal biasa ini langsung ke intina bae Enak ngomong rada isin teh. Siapa bae? Ente bae. Siapa bae? pan pas sirik Jadi gini Ente Ustad. ngomong gerak. Tadi kayaknya oh tadi si Bagong luang aja di pos. Awalnya suka ganti di bae. oh Padahal mah ganteng nama tesak kumaha gantengan urang kene duaan. Tah. Paham meren Tad. naon sih Eta tah. Tatan tadi geus loba omong meureun Anu dikikit tah. Cuy. oh eta Lain pelet oh astagfirullahaladzim ulah kegituan sadak Ah Pak Ustad kos untuk penangora bae. ih di beja anak ulah kegituan kudu kumaha tuh urang kikian. Emang sekieu mutlak. Cobalah ayeuna mah. Aya Tad. Tuh. oh Aya saeutik mah. Aya tuh. seutik. ayah Tapi kudu mustajab yo. bener Naon coba? ya ketipu Eta naon dah. Dong. Aing ka karak ngedenge eta tahlilan nu kos kitu. mau nyaho ente pan tengarar aji Oh, gitu aing teu ngaji. 100 kali 100 kali. Bara 100 kali Ini macana pas kumaha ya nya. pas dahreupeun awewena Oh. bisa kena maneh lewat eta si awewe maneh lewat singkat kenceng ya ketipu Ngubur-ngubur tah? Insya Allah ngubur sampai ke edanan pokoknya mah Wah, mantep. Waduh. sampai edan pokoknya mah edan lah pokoknya Berarti mah ya doa beak. Pas Pak Ustad edana. Bencana Pak Ustad. Hampura ya mah. Hampura Pak Ustad. semoga ada banget Hampura. Terus Oh. urang. Ini kayaknya enak diamalkan ya. Pokoknya tamalkeunnya kayak bae aya nama mun geus Aya, beres karat. mun geus- Oke. Nuhun ya Pak Ustad. kita budak dek baik yang ditipu tapi tadi manehna ngajanjian mere duit tapi duitnya aduh aing nu katipu ieu mah Lah, balik lah Ya katipu. Si Ustad bener tuh sih. Mere Wilidana ka urang. Ting. Tuh. Aya awe nu tadi di Bagong Leuweung. Coba urang jajal yuk. Jajan. Let's go. Teh. Ya katipu. Lo becan teh ka urang. Ente. Bener ya. Bener, kunaon sih emang? Beneran Can. Iya. Ketipu, Bos. Ku si Ustad. Hayu coba urang tangan si Ustad heula lah.
Mas kali turun. Ya ketipu ya ketipu. Ai itu budak kunaon jeung kana ritu. Ya ketipu lah. Iya kumaha ieu urang. Ditipuan teh ku Sultan. Itu nyawa yang ge coba tuh. Tuh. Aya awe deui jajal kita jalan. Sebenarnya muji Arab itu ya. Ya ketipu ya. Mang, Naon sih ya? mamang kalau tiap poinnya. Atuh kapoe teh enak ikan kapoe tah panasan. Oh iya. Ya ketipu ya gitu. Ya ketipu. Aku naon. Iya dah. Weh, bogon teh kaing. Ente, Neng, ente, seriusin nanya ya. ente. Bener. Ente lah, ih dek naon atuh bogo ka maneh. Nanya ya. Ai kain bogo tuh. Ente. Coba yo. Cicing. Ya ketipu. Ai cenah naon? Kasih coba. Ya ketipu. Segelo tah. Tadi. Iya dah. Ditipu orang ku Ustaz. Udah rada smack beren nga budak lah. Saya teu bawa kain. Cing ya. Sepan gelo pogo. Kan boga kasia. Padahal nggak make non tadi wirid. Wirid tadi kita yakin tipu eta. Ya kan tipu. Ditipu ya urang. Udah rada cang emos kan tahu ya urang. Lain bener Seri sih. bahas ya. Kita ngomong ke sia. Yuk kunaon tunggu bae di tadi. Terus beok Eh sia we kos nu garelo ngadengkeun beng bang geus kos nu garelo teh parah. Kunaon nih budak? Iya isi atuh mi kunaon? Tangan sus tadi yo. Ya ada gitu mah. Tunggu saya teu bawa kain. Sih senanya di bae. Padurang incerana awe meureun. Iho nya kurang kali teu bawa kain. Teu, Kan nanya ya ngomong-ngomong bogon teh ya. ente. Sering pelet ya. Ih, pelet naon tuh? Pelet tahu. Maya. Seradang Lain sama apa yang salah kesini. kene sen teu bawa kain. Ente. Jeuh lagi beungeut aing tengah. Abur sia teu jarang. Jada. Ta congor. Tadi yang kejo nih gede aja saya sama Ya budak. kos nu arareda. Betangan tuh dah. Iya, ih. Garelo. Jelma bapu. Bagong lewang. Dasar belakang rorake wari teh jarlas teh cara aing keur baheula ngorana. Mang, pernah ngora mang? Henteu, ngapae? Pantesan langsung golot. Lain mikir. Teh jarlas belakang rora ayeuna mah. Meureun. Pan kita amat mang urang yang ngora ya. Macem lah. Ih, bawa kan serupannya mang. Jada ta si Ustad. Pakai nipu sagala kain. Gimana nya lupatnya ya? Nyaho aing lah. Aing niat serius aing menangkeun awewe. 1000 teng babacaan ta. Ya katipu menit doer bieur aing. Udah menit di kerawak aing takus. Si saat ada ngaranna teu wawai. Si Betty. Meureun. Ini nyari yang demi doer menit ya ketipu ya ketipu. Mencangker meuli gituan. Ngagawekeun urang eta berarti. Coba yang tangan si Ustad tah. Nah. Sia. Mana? Jedog di deui sing smack reng. Kitu amat nipu-nipu ka urang. Aya naon heula ieu? Slow heula, santai heula, santuy ieu. Aya naon ieu coba? Jadi kieu. Oh, kumaha Tah. kita? Tadi kan Pak Ustad merek pelet. Heeh. Tah, anu wiridana ya katipu eta kurang di jajal. Meni doer bieur aing. Ayo hasil teu? Boboro. Hasil henteu digorowok mah heuh banget. Ah, mana emang beureun kurang percaya diri meureun. Ustad lah, loba omong. Ajo ayeuna hayang kumaha ieu? Hayang ngagabig. Hayang ngabig Ustad. Heeh. Kedeng heula, santai heula, slow. Terus naon? Ustad derek ngasisapkeun samping heula ieu. Kedeng tangguhan nya. Tangguhan. Halo guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya Hendra TV dan Wildan Channel. Iya. Yo. Action. Mang, siap kalau tamat. Action. Mang, Naon sih? Cut. Ayo. Gi. pandai mah kata-kata cocok. Dua. Mang. Dulu nurutan. Oke. Diam, yuk. Si ulah kaget tapi nengah ke depan. Oke. Action. Mang. Siap kalau tiap poinnya. Bang Bongsen tadi bang. Oke. Action. Mang. Naon sih? Siap kalau tiap poinnya. Sih naon sih itu kapoe. Enggak ada biasa be, Mang. Biasa. Ya katipu. Action. Teh, sanaan baik. Terus jomblo. Eh.